Ba, di mana payung? Oh, bingung. Kabingung wae teh waleh kabingung mah da aya teh kudu diomong-omong bingung mah. Keun we Gusti da. nu agung. Aya jalan keluarna asa keun we lah. Kabingung masih ngalaliwat we. Masih ngantai sapa puluh ge antep. Ulah dipikiran sokalan nyangsang nang otak aya bingung mah jeung aya kabingung mah pasti aya ka saban jelema oge. Ieu mah yo. Dina kahirupan mah tenang we ulah sok make jeung itu ieu. Bingung mah ulah diomong-omong. Bingung mah sarada ge boga. Narajang kanu ngobrol kanu ieu mah kanu bararingung deui kalah heuh cedah sarua urang ge bingung. Ai kitu ai maneh bingung kunaon? Yo, lain ngomongkeun rea kabingung. Payung di mana? Aik mulang, aik hujan wae aik mulang. Oh, hayang kutang. Maneh masuk rame-rame wae. Hayang kutang-kutang wae make kudu jadi bingung. Ah, tiban-tiban eta ge kutang masuk tara nyaho-nyaho acan geus make we ninganan. Hayang kutang wae make kabingung. Sugan teh mikiran naon urang mah sugan teh euy bingung teh. Ai nu kitu mah ah tong dipikiran ai soal kutang mah panu ti kamari aya keneh. Ai kitu hayang kutang naon atuh maneh teh? Gusti nu agung ieu limbet hayang kutang ye. Tuh miripis wae. Oh, hayang kutang lepis. Aduh sok aya mah aya maneh kapangaruhan ti mana da artis ge nu make eta sia. Oh nu make kutang lepis. Gusti ieu mah ye. Lain nurutan gaya tah maneh rek nyiptakeun gitu naon gaya hidup baru eta kutang lepis. Batur malahan mah teu dikutang-kutang acan sia. Ieu mah hayang kutang lepis. Oh atuh aya rek kitu mah rek kumaha da mal aya dagangan ge. Moal. Ya, lain bet hayang kutang lepis. Tuh aik mulang miripis wae. Kan orang neangan ai kekeuting hayang kutang lepis mah nya kunaon atuh? Yuh, kita tadi galin bet hayang kutang lepis. Ya, payung di mana arek mulang miripis wae tuh. Hayang kutang lepis mah nyieun tina calana urut tina naon tina rok urut atuh da teu kudu rea bahan atuh neangan we salapan dua ieu mah kudu tina eta nyieun aya hayang teh gaya mah make jeung hayang kutang lepis batur-batur eueuh geus ieu geus mal balik nyarita jeung anu saliwang mah rariweuh aya pamajikan teh asarea paningkah ayeuna mah make hayang kutang lepis non teh kahese-hese muka jeung hareuras tapi da meureunnan gaya euy gaya nu ka ti mana ye nurutan ti mana ye nya mun sakalian ku batok puguh atuh ieu mah meneur mah ku batok we lah tong mah ku lepis-lepis da geus puguh ai geus rayud mah rayud we